Riap anu lalumpatan lumpat bari tatanggahan Riap anu lalumpatan lumpat bari tatanggahan ting alas ruk susurakan rek ngarucu lang layangan aya anu bawa gantar sawarehna regang aya anu bawa gantar sawarehna regang tereana nu sabantar rikat pada hayang benang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang nu ngarebut pirang-pirang rajet pada ngajewang Riap anu lalumpatan bari natara tanggahan tatanggahan ting alas susurakan rek ngarucu lang layangan aya anu mawa kantor sawarehna regang rereana nu sabantar rikat pada hayang menang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang nu ngarebut pirang-pirang rajet pada ngajewang silih jewang itu kusir bangun ambek turun tina diaman budak di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan tengareskeun bungkina ka satu
coba lamun aya nu ngarengkit kusih geus tangtu karasa nyeri mual salah deui satopi kitu sarua. Nasib abdi jadi hewan digawikeun berang peuting dirangkit taya ras-rasan abongkeunna abdi satu dengaraskeun kanu api sadirinkeun baik musuh mogok sude awak lungsi. Kena abdi satu dengaraskeun kanu